Kurang nyaritakeun ruh beda. Urang mah menziarah ka kuburan nu kadeuleuk kuburan. Atuh kadeuleuk kuburan bae sajan ila roh hadarati ila ruhi ila hadarati ge emang kuburan bae. Bahkan maca Fatihah ge waduh marmerna bagus. Atuh saking kitu da bae emang urang mah zarahna ngajarahkeun awak doang. Ai bangsa para wali kan lain. Nu kos kitu makan teu kadeuleuk. Begitu hadiah langsung nyambung. Ndek ka mana Fendi? Hayang naon maneh zarah ka dieu? Kawin. Tawa lain wali kos itu mah momonon. Nah iyalah beda-beda. Nu mantap para aulia Allah resepen ziarah. Nyambungnya nama jeung sahibul makbarahna. Ya Allah ya Rabb. Kamari kula ziarah mantes haul kemana ka Garut terus ke Pemijahan. Syekh Aziz kan milu. Syekh Aziz ke dia keliling ka ditu keur haul itu mah ka Pulau Cangkir. Terus ka dia ka eta lah kula. Kamari milu ka ditu. Nya nama bisa ngobrol tah. Jeung nu dizarahan teh digodog teh ya. Digodog Sunan Rahmat nu tatadina Kian Santang nya nama ngobrol. Sia mah jeung jahe ngobrol teh. Ulah gejarah leungit aja pede ka mana orang keur ngopi ya. Rohna di dinya berarti kan. Atuh duda mah duda bae ulah kitu-kitu teh. Resep kesabi belut biteureun ziarah bae ziarah. Aju ziarah lain kos urang Bang. Oh. Ka eang-eang dibawa. Henteu abi mah ziarah ka dieu bae ka Abah. Beres. Oh iya. Iya. Guys beres. Aduh, urang mau nanyakeun kenapa tadi iya-iyaan begitu. Nah kos gitulah nya rambung. Nah ya keur carita urusan